ari tanda kapakiran jalma anu teu bogaeun urang tina satengaheun tina anu dibutuhkeun kaduana asnaf miskin jalma anu teu bogaeun saluhureun satengaheun tina kabeh kabutuhan katilu asnaf amilin jalma nu tukang nguruskeun kana zakat sok nyokotan nuliskeun jeung ngabagikeun muallaf nu kaopatna anu dihibur hatena pedah alanyar Islamna malal implut nu sejena mukatab nu kalimana anu mayar merdekana gorimin nu kagenepna boga hutang lain maksiatna sabilillah katujuhna jalma nu perang sabilna ibnu sabil kadalapana nu lumaku beak bekalna zakat menang dibikeun kalian asnaf dalapan anu aya waktu mikeun nu eueuh tong diagehan ari implut terang teu implut henteu naon nya implut teh kabita nya kabitaeun bilih hilap diserat malar nu sejena kabitaeun implut Bismillahirrahmanirrahim. Masih nyarioskeun dina rukun salat anu mana saur ti payun rukun salat teh sadayana aya sabaraha aya 17 ti payun nomor kahijina nyaeta niat ya, ari niat teh dina naon dina hate naon ari niat teh ngamaksud kana hiji perkara bari dibarengan ku migawena ngucapkeun kana lafad niat hukumna sunnah ta eta nu ti payun
salajengna wa yaqulu bihaitsu yasma'u nafsahu kakulli ruknin qauliyin Allahu akbar wa huwa tsani arkaniha. Salajengna rukun anu nomer kaduana teh nyaeta ngucapkeun lafad Allahu akbar anu di urang mah masyhurna naon? Takbiratul ihram. Ngucapkeun lafad Allahu akbar masyhurna naon? Takbiratul ihram. Ari takbir teh ngucapkeun Allahu akbar, ari ihram teh naon? Sanes ihram haji nya maksadna, tapi ihram di dinya mah ngaharamkeun anu asalna halal. Anu samemeh maca takbir eta mah hukumna halal, sabada maca takbir hukumna jadi haram. Dalam arti teu meunang dilakukeun, lamun dilakukeun teu sah salatna. Contoh saalit, memeh takbiratul ihram meunang teu barang dahar? Meunang teu ngobrol anu teu aya kaitanana jeung salat? Meunang. Sabada takbiratul ihram jadi teu meunang. Teu meunang sabada takbiratul ihram dahar aya nu mahuapan calangap we lumayan gratis tah teu meunang nya. Eta maksudna pangna disebat takbiratul ihram, takbir pembatas anu asal nama halal jadi haram dalam arti teu meunang dilakukeun. Di dieu bahasana wa yaqulu bihaitsu yasma'u nafsahu. Ngucapkeun takbiratul ihram teh sakira-kira ka kuping nafsahu meredenge kanu ngucapkeunana. Urang mun takbiratul ihram ya Allah, pokona mah asal ka kuping ku urang ya. Tapi eta ge lamun urang nah teu torek nya. Allah tah teu kenging. Atawa ngan sakadar naon napas wungkul nya, tapi kudu ka kuping. Ti mimiti Allahu akbar kudu ka kuping, kajaba lamun aya uzur nya. Saperti naon uzur teh? Sorana teu bijil. Tah salagi mampu nyorak mah kudu ka kuping ti mimiti dugi ka bar nya. Allahu akbar. Takbir nama bade sakedap bade lami nya. Mun lami berarti Allahu akbar. Teu kenging pegat di tengah. Allahu akbar. Tah kumaha akbar mah nya. Teu kenging pegatnya. Sing ayaan sora teh sing ka kuping ku urang, kumaha cenah teu ka kuping ku nu gigireun keun we nya, ulah kalah ngadedengekeun nu gigireun urang teh takbir Allahu akbar aya gigireun urang si eta mah teh ka kuping takbirna teu sah salatna tah teu kudu ngabadungan batur. Da mungkin wae ku nu gigireun mah teu ka kuping, ku nu ngucapkeunana mah ka kuping nya. Tah sabab ari takbiratul ihram teh mangrupakeun rukun qauli. Ari rukun qauli teh rukun anu jadi rukunna teh ku diucapkeun.